nya engke ka warung meuli kopi sarenceng lah. Meuli kopi jang naon Kang ngobrol teuing. Engke peuting aya babaturan akang ka dieu pangnyuguhankeun kopi. Kan ngeunah lamun ngobrol bari nginum kopi mah. Hah? Bener? Sok ngacunya mau bisa tuh Kang ngobrol bari nginum kopi mah. Mau bisa kumaha nya? Ari keur nginum ngomong mah tukang black bread bro cara atlet ka dieu. Mau bisa tuh. Lain kitu maksudna. Heeh, ai keur nginum nginum heula gitu jangan maksudna teh ngobrol bari ngopi teh aya cikopi jadi bisa nginum gitu. Ari kitu mah ngaranna nginum kopi tuluy ngobrol, lain nginum kopi bari ngobrol Kang. Bener we. Gitu praktek nama ngan istilahna ngobrol bari nginum kopi gitu. Heueuh salah mah bener ai ngobrol bari nginum kopi mah. Black bread bro atlet. Minum kopi heula tuluy ngobrol gitu atau ngobrol tuluy minum kopi. Dah gitu atau sing tarapti. Nabi teu moal beresan mah. Ngopel. Dibangkit di gombrong sireum carepel.